Dulu eta ngasurun tul wae. Beri uga reman. Cil uga reman. Ada bapak-bapak teman-teman. Ari sia hayang katubruk kehead. Yo, ajarkeun urang motor atuh. Urang hayang aja bisa motor yo. Aya awewe ngajak ulin aing teu bisa motor era. Nan? Sia teu bisa motor. Wayaki teu bisa motor. Aduh, udet ya anjing. Atuh sakuling ngajarkeun aing ke di buruhan ku aing. Buruan naon? Buruhan duit, urang hayang bisa motor yo. Awas ya. Ayo. Heeh. Ieu kumaha ieu? Sok buru. Aing nya Sok. Kas ieu ta kuncina heula. Takeun eta kuncina. Gojlek gue. Sok. Nah, geus gua jelek sirupnya, asupkeun ke gina. oke. Asupkeun ke gina. Lain jadi eta, tanu dihanap eta mah huntu. Oh, gigi asupkeun. Gas, kating. Dulu eta ngasurun tul wae. Beri uga reman. Cil uga reman. Iya disebut kieu si Ocim juga can asar ya. Cim, Non bleh. gak asar geus burit. Ya ternaon eta di kolong. Kela. 2 detik deui. Goblok kalakan sepeda. Jangan awal maneh dah. Aing kalau dia sapagangna. Ya mah teh. Renang jauh-jauh ting. Keluar reman. Aing mah. Leh. Dah PSST di tas sholat geus burit. Bos, geus rapi gaweana, Bos. Tuh loba kene pelakeun mah. Ayo bawa. Oke. Ya loba. Aku tanya ka jalan. Abe. Iya doh Reman. Awas Bang, awas Bang. Kunaon mang ning bawa motor teh kitu? Hayang diajar tapi langsung nyurun turun wae pogowa reman. Aneh aing mah duh. Assalamualaikum. Motor aing euy. Dulu itu kelas si Ado. Aduh, jadi motor aing ya. Aduh. Naon euy motor aing. Yo zaman heula yo. Udah jangan aing diajar teh. Ya tolong man heula di aing yo. Mana? Dulu eta nyusul. Tuh sakit aing ge, si eta mah kawalat. Bangun.